Saha jelema anu macakeun ngaran kula iraha bae ketika dibacakeun kula hadir da kumaha tuh asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir sedangkan di mana kula hadir kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala masyaallah karim nu matak eueuh hiji hadiah puji kosong tina hadiah ka Abdul Qadir di mana bae Syria Yaman Arab Indonesia wabeh dibuat asal tas Abu Bakar wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihis saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi wa ib'adihim 'anil wasawisi syaitaniyah وجعلهم أبوابا لمن يريد الولوج لحضرته وخصهم بالمعارف والأسرار من بين خليقته وأمنهم في كتابه المقدس المكنون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى من بني المطلب بن هاشم عين الرحمة الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم taraktukum 'alal mahajjati wat tariqatil baydha'i al-hadits langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatiz para tokoh masyarakat wabil khusus ka syekhuna al-mukarram al-fadil zuriat salah satu zuriat daripada Hadratus Syekh ialah Syekh Afifuddin Baghdad anu hijrah kurang lebih 10 tahun di Malaysia serta qori di Mesir ialah Ustaz Ridwan anu sangat kusim kuring dimuliakeun. Oge mudah-mudahan sami-sami dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para aparatur pemerintah alhamdulillah hadir di tengah-tengah riungan urang ialah fotokopi camat, fotokopi bupati. Alhamdulillah parantos mengisi dengan begitu menggebu
sesuai jeung gebuan-gebuan hatina Bupati mungkin transfer penggebuan hatina karena hayang kawin deui. Di pertahanan alhamdulillah dalam negeri, pertahanan luar negeri kumpul Bapak Kapolres Dandim, alhamdulillah aya di tengah-tengah urang ulah coba-coba ente yen anu tidak berkenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina saha urang ku Gusti Allah dipaparinan inayah. Nu biasa urang kumpul di majelis ta'lim dalam rangka ta'lim. Tetapi berubah wajah dina minggu ieu diisi dengan mengenang seorang hamba Allah nu diangkat kutub ku Gusti Allah nu teu asing deui di alam dunia, melebihi daripada nama-nama kutub nu lain. Sebab bahasana ti Kangjeng luar biasa terhadap Tuan Syekh. Qadami hadhihi, dampal suku kula du'i aya luhureun putra kula nu nami Abdul Qadir. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir, qadami hadhihi, dampal suku kula nu ieu ala riqabi kulli waliyin wa waliyatin lillah. Aya di luhureun pundak seluruh wali maupun lalaki ataupun awal. Sakumaha tadi geus dijelaskeun ku salah saurang murid Abah anu dibere mandat titah macakeun manakib. Lain eueuh nu bisaeun maca manakib, adik-adik kula ge babacaan manakibna capetang. Kiai-kiai di dieu komo ki fudoli capetang, asal aya duitna bae. Jeung kiai-kiai nu sejen atuh babahari, tetapi di torikoh teu meunang salah. Can aya alamat untuk diganti selamanya na siap teu meunang. Kitulah kepatuhan di torikoh. 1.000.000 kali bendu, 1.000.000 kali salah, karena instruksi guru ilah nu teu dimiliki ku perjalanan-perjalanan lain. Urusan kesalahan pribadina urusannya, tetapi urusan mandat adalah beungkeutan torikoh. Ilah nu paling sulit untuk memegang tali kekuatan torikoh. Maka 1.000.000 kali urusan torikoh digusar, digusir, dicaci, dimaki, tetapi ngabogaan tali silsilah. Guru mursyid anu pertama adalah malaikat Jibril ti Gusti Allah. Malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali selain anu sejen-sejen, tergantung jurusan torikohna. Ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, ti Sayyidina Husain turun sampailah ka almarhum ayahanda tercinta. Maka ala kadar simkuring nyaritakeun silsilah lantaran aya hiji keterangan man warrakha tarikhal auliya faka'annahu zarahu. Man warrakha ay qara'a saha jelema nu macakeun titimbang sa guru-guru para wali-wali Allah nyebutkeun ngaranna bae ge sarua jeung zarah ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jeung di mana disebut ngaran wali idza zukiratil auliya, di mana disebut ditutur ngaran wali nazalatis sakinah,
turun katentreman damai sakumaha ceuk paweha damai sejuk endeu kumaha teu sejukna nyebut wali lantaran di jero hatena bening bersih eueuh pangkatan eueuh jabatanan eueuh duniaan eueuh unsur-unsur nanaon atuh ketika disebut ngaranna teh sedap tenang sebab eueuh duniaan sebut ku urang Kapolres di jero hatena aya jabatan aya duniaan lain Kapolres ieu Lampung ieu ge akur dandim kitu keneh bupati leuwih-leuwih di jero hatena teh dedesekan dunia jabatan Allah lah hanya segede kutu ya wallahu alam nu mantap ketika disebut ngaran bupati ear jelema disebut ngaran gubernur tewanian gubernur aya Haji Mamin doang ka dieu sebab naon Allahna leutik ketika presiden teh digiusur ka dieu mohon maaf kronologina ye jadi simkuring terus-terusan jeung Habib Lutfi sebab Habib Lutfi akan mengisi di dieu si horeng Habib Lutfi bakal minggu kamari nyana rek di dieu presiden menteri pertahanan Tito Tatato dek dibawa ka dieu Tito beserta penggede nu lain simkuring munajat ka Allah teu bisa ngobrolna jeung Presiden Jokowi lain level simkuring teu bisa ngobrolna jeung Menteri Pertahanan Gatot simkuring teu bisa ngobrol jeung Tito kuring mah ngobrol teh cukup jeung Habib Rozak jelema nu rada kurang-kurangan kurang mah tuh ngobrol teh lah jeung camat lah sakitu paling ge jeung Kapolres ge asana lain level luhuran kula teh luhurannya na wallahu alam nu jelas mungguh non nyuhunkeun ka Habib ulah maka dibarengkeun karena maju di Jakarta di luar Batang yang seharusnya memeh 2 minggu memeh ieu tapi dipajukeun akhirna terjadilah paradok babarengan Habib Lutfi di Pekalongan simkuring di dieu ruh Habib Lutfi tetap aya di dieu ruh kula tetap aya di Imah Jahe perbedaannya segitu aya perbedaan seetik nah ialah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di Pekalongan presiden telah hadir menteri pertahanan telah hadir Tito yang direncanakan hadir akhirnya tidak hadir kemudian yang lain-lainnya hadir informasi selalu aya kasim kuring padahal kula teu nyekel HP boga henteu deui tapi informasi aya di mana eta mah urusan kula urusan kayak nyawa tuh seperti etalah perjalanan haul ieu alhamdulillah dihadiri jeung ti dihadiri haul ba tetep bae eueuh nu hadir kula mah haul bae sebab ieu ge nu hadir lain jelema kabeh warna jeung bentukna doang jelema kadeleuna ku jelema ku sebagian jelema ku lain jelema mah kadeleuna para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tapi aya satu kebanggaan Kapolres urang terus merapat kasim kuring dengan bahasa anu berbeda jeung Kapolres lain sehingga saat ieu ge memohon ka kaula manehanana hanya sekedar ingin hadir dan ingin berzikir tanpa harus diberi kesempatan untuk nyambut bukan tidak berani dan bukan tidak bisa telah terlatih tetapi hayang zikir nah urang doakeun mudah-mudahan rada kebelan nyana di Tangerang sehingga bisa kawin deui nyana di dieu wah dipecat bisa
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah urang ziarah ka para masyayikh almarhum Abah Simkuring Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli, kenging wasiati guruna Kiai Haji Arsyad bin Haji Ismail Cilongo. Kiai Arsyad kenging wasiati guruna Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan. Kiai Dahlan kenging wasiati Kiai Husein Carita. Husein Carita kenging wasiati Syekh Agung Asnawi Caring. Syekh Asnawi kenging ti guruna Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim kenging ti guruna Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas kenging ti guruna Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Syarifuddin. Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fatah. Syekh Abdul Fatah kenging ti Syekh Utsman. Syekh Utsman kenging ti Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim kenging ti Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar kenging ti Syekh Yahya. Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin. Syekh Hisamuddin kenging ti Syekh Waliuddin. Waliuddin kenging ti Syekh Nuruddin. Syekh Syarifuddin. Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh itu Syekh Syarifuddin. Syekh Muhammad Hatta. Syekh Muhammad Hatta kenging ti guruna Syekh kitu Abdul Aziz putra daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh. Syekh Abdul Aziz kenging ti guruna ramana ku anjeun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir kenging ti guruna Syekh Abu Said Al-Mubarak. Syekh Abu Said kenging ti guruna Syekh Abu Hasan Ali Hakari. Abu Hasan Ali Hakari kenging ti guruna Syekh Abdul Farad Turtusi. Syekh Abdul Farad Turtusi kenging ti guruna Syekh Abdul Wahid Tamimi. Syekh Abdul Wahid Tamimi kenging ti guruna Syekh Abu Bakar Shibli. Abu Bakar Shibli kenging ti guruna Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi. Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi kenging ti guruna Syekh Sirik Sikti. Syekh Sirik Sikti kenging ti Syekh Marufil Khurgi. Syekh Marufil Khurgi kenging Syekh Abdul Hasan Ali Ridho. Abdul Hasan Ali kenging ti guruna Syekh Musa Kazim. Syekh Musa Kazim kenging ti guruna Syekh Ja'far. Syekh Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq kenging ti guruna Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir kenging ti guruna Syekh Muhammad Zainul Abidin. Syekh Zainul Abidin kenging ti Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kenging ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi kenging ti malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Terus sampai iraha bae silsilah insyaallah aya sebab malam yattasil silsilatuhu fahuwa maqtu'ul faid. Jelema nu bertorikoh teu nyambung silsilahna tidak akan mendapatkan faid. Silsilah bisa bae didompleng tetapi kudu beat. Harus tawajuh, bener-bener aya doktrin-doktrin, aya keharusan jeung aya larangan. Gitulah urusan torikoh. Cerita torikoh sangat sulit, tetapi di sisi lain secara ilmiah sangat gampang. Kitab-kitab torikoh kuari disebar di mana-mana, mulai di bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ambalaya. Tetapi lain eta beat jeung ketahanan mental di dalam bertorikoh kudu bener-bener kal mayit piadil gosil seperti mayit di leungeun nu mandian. Ialah gambaran murid terhadap guru dina ilmu torikoh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nah make jeung kudu bertorikoh atuh endek henteu ge eueuh masalah. Endek bertorikoh mangga dek henteu ge eueuh masalah. Jeung henteu setiap jelema nu hayang bertorikoh kemudian diasupkeun atuh henteu. Urang ngadenge di perguruan-perguruan torikoh, kemudian pejabat pengusaha anu sembarangan diasup-asupkeun. Bahkan nada jeung bahasana ge salah. Cek guru mursyidna, insyaallah lamun asup torikoh ieu engke naik pangkat. Insyaallah lamun asup torikoh ieu usaha jadi maju. Kok torikoh si urusanana jadi jurusan kana pangkat jeung usaha. Torikoh mah lain kitu. Lamun maneh neuk siap bertorikoh, tinggalkeun dunia, tinggalkeun jabatan, tinggalkeun tahta jeung kerajaan, hiji be Allah karak torikoh. Ieu mah lain. Insyaallah ge pamajikan ge nambah deui ge torekat mah. Torekat mikung bloon.
Nah, inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secara ilmiah cerita thariqah gampang, tetapi secara praktek inilah yang paling sulit. Sebab dalam zikir aya dua masalah, aya zikir hasanah, aya zikir darajah. Zikir darajah kabagi dua, aya zikir darajah tawajuh suluk, ieu sulit neangan pi jelema geunana. Nomor kedua zikir darajah tawajuh tabarruk. Ieu mah sanajan hese tetep aya insyaallah nu dicekel ku para ulama-ulama, nu dicekel ku kaum-kaum anu geus menghindar tina keramaian dunia hatena. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang hirup kieu bae eueuh nu dipelakeun di jero hate atuh kieu bae rarasaan urang. Ketika sholat acak-acakan, ketika maca Quran acak-acakan, ketika zikir acak-acakan. Tetapi ketika geus aya pepelakan di jero hate anu ngamantengkeun diri urang ka Sang Khaliq, bakal berbeda. Ketika sholat lain deui ngarendeng akur, tetapi derajat sholatna berbeda. Ketika maca Quran akur, mungkin sora bisa akur, makharijul huruf bisa akur, berikut lagam-lagamna, tetapi kadar kolbu nu berbeda. Kitu kene ketika nyana jadi pejabat bisa akur di nyanandang jabatanana, tapi ketika berthariqah bakal berbeda langkah-langkah kesehari-harianana di dalam melaksanakan jabatanana. Tidak menutup kemungkinan mungkin di TNI aya nu berthariqah, mungkin di polisi aya nu berthariqah, aya insyaallah. Aya di pemerintah mungkin aya nu berthariqah, di pengusaha insyaallah. Wah, cak hate asana Rijal Ramli meureun. Asana Rijal Ramli asana. Atawa anu kuari boga partai teh ieu berthariqah meureun. Oh, Haritanu. Eta mah lain Haritanu, Haritanu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun tentang manusia selama eueuh pepelakan di jero hate kieu lah cara urang. Tetapi ketika aya nu dipelakeun di jero hate, naon bae nu dipelakeun dina relung-relung, dina rahasia-rahasia batin manusia, bakal timbul jadi engke di alam kenyataan, di alam lahir. Mantak ayat satu peribahasa, lahir adalah cermin batin. Henteu kudu ditanya ieu jelema berthariqah atawa henteu, geus kadeuleu tina lahiriahna, sebab lahiriah adalah merupakan cermin. Percis ongkos jelema nu bogoh ka awewe teu kudu ditanya emang sia bogoh, atuh lain deui, marah maina ge lain deui. Atuh bajuna ge ngajiripit di dieu ge embung make nu lecek. Atuh make minyak senyit ge embung nang meuleun di mingguan kudu diparis bae. Eta adalah cermin bahwa di benak hatina aya jahe tir simpen. Kitulah para jamaah kaum muslimin teu kudu ditanyakeun kapolres cinta agama atawa henteu, begitu seret ka panyahoan. Dandim begitu katingali set. Camat begitu naik, oh iya fotokopi bupati kanyahoan. Lurah kanyahoan. Sagala rupa ge kanyahoan we. Oh iya 2 kali 2 pasti 4. 3 kali 3 pasti 9, kecuali Cak Habib Rojak 6. Mikungnya nama. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebab manusia tercipta tina anasirul arba'ah, tina tanah, tina cai, tina hawa atau rih, tina nar sen. Tina kumpulan anasirul arba'ah tersebut, manusia bisa tertawa ceria, bisa menangis. Manusia bisa bubungahan, bisa sedih. Manusia bisa adil, bisa kejam. Manusia bisa berkarakter. Lamun di jeroda di esian ku gogoreng, ku kahideungan kakarat maksiat,
Ria diasupkan, ujub diasupkan, takabur diasupkan, hubul jahubur ria hubul sumah diasupkan kabeh ka jero hatena. Tidak menutup kemungkinan nyana bakarna berkarakter leuwih daripada iblis. Bakal seperti eta. Kiai teu menutup kemungkinan lamun di jero hatena pinuh nu kos katiu atuh kiai ge kiai garong. Teu meunang kapanggih jeung murid haju bae, mama nuju ngabangun. Mama hapunten pang ngadamelkeun proposal ka Pak Bupati. Mama mamanukan. Teu beres tah mama nu kos kitu tah. Lamun aya laporkeun ka Kapolres. Hijikeun jeung nyana sebab akur. Nah, sarua bae komo pemerintah. Lamun di jero hatena aya anasirul arba'ah anu henteu terkendali di jerona. Kerusakan tanahna, kerusakan sereuna, kerusakan anginna, kerusakan hawana. Kumanehanana teu diurusan. Mangpang meungpeung aing jadi camat, mangpang meungpeung aing jadi bupati, mangpang meungpeung aing jadi gubernur, jadi presiden. Iyalah karena henteu bertorikoh. Tetapi ketika bertorikoh insyaallah di samping bersyariat nyana aya batasan-batasan syariat. Di esian jero hatena ku tarikoh bakal berbeda. Sebab hiji bae urang bahas angin. Cik ahli tarikoh lauleri la antana ma bainas samai wal ard. Andai kata angin urang moal kuat hirup di kolong bumi, bau luar biasa. Babauan lohir anu geus jelas, kelek teh, abab teh, handapeun bujur. Handapun bujal eta mah bau jasa. Jeung kokotor bangsa endek-endekan buburukan. Andai kata angin moal kuat urang. Tetapi ketika aya angin Masya Allah sejuk. Kuari urang ngarasakeun sejukna angin. Kurang puas sejukna angin di Cilongok ka puncak. Kurang puas di puncak ka Bali. Di Bali ge kurang puas kaditu ke Amerika kanusia tilok teh teu boga duit neangan kesejukan seperti eta. Iyalah ternyata horeganan kesejukan teh anu rahmat kuari dipake maksiat ku manusia-manusia. Allah nyieun angin teh supaya jadi rahmat, ternyata dipake maksiat. Masya Allah karim. Nu paling bahaya angin anu asup melalui lubang-lubang kecil. Di mata urang teh aya liang anu leutik. Ketika urang bentak neule gunung, oh gunung indah amat eta gunung. Sampeurkeun ku urang, begitu sampeurkeun di handapna aya wanita cantik urang Uzbekistan. Ya Allah, Masya Allah. Nelede kabah ditu aya orang Cisoka Jahe anu osok di dinya teh ngajin. Kemudian nelede aya urang RRC. Ya Allah, teu make kutang ieu mah budak. Gede angin asup ka liang mata. Letik asup ka terminal kolbu. Di kolbu teh terminal. Mulailah di terminal dikembangkeun. Urang mana eta budak nomor HP na sabaraha. Lamun daekeun alhamdulillah, lamun teu pelet sia ku aing moal mundur kajen ku kumaha ge. Rasa cinta aing gede jasa ka sia. Pokona dia kajen ku kumaha ku aing dibawa ka Baduy sia. Angin asup melalui lewat ieu asup ke terminal. Nah, ketika aya angin asup ka liang ceuli, Masya Allah urang dihareup aya suara berdesah di jero kamar. Suara naon eta nya? Suara naon? Sok ulah sok seuri. Langsung nyaho bae. Berbagai suara-suara nu kadenge. Walaupun urang peureum suara desahan eta kadenge. Di samping eta aya suara suling, aya suara gitar, suara melodi dan lain-lain sebagainya. Urang terpisah di kamar tapi suara gibah tetap aya. Masuklah melalui lubang kecil celik masuk ke terminal hati.
Ialah nu bakal diurusan ku ahli tariqah, ialah nu bakal diurusan ku ahli ruhani, ialah ku ahli tasawuf nu bakal diurusan. Angin tersebut ngaranna rihus sufiyah. Siap ngaberesan eta cager, teu siap ngaberesan eta cilaka. Maka aya satu metode perjalanan untuk usul ilallah, jangan beresan ruhus sufiyah, anu masuk melalui lubang kecil mata, anu masuk melalui lubang kecil celi. Masya Allah, mun teu diurusan sehari-harina, urang deuleu pemandangan motor anu geus ambalaya, meuleuh pemandangan mobil anu luar biasa, imimiti Avanza datang ka Lexus. Masya Allah, ketika orang boga duit, alhamdulillah teu boga duit, lak loksul. Iya, lamun tadi urusan kok urang cilaka. Maka ayalah satu metode, tanamkan zikir di lahan gohir jeung batin. Bakal hudang tumbuh pohon ma'rifat. Ketika orang geus ma'rifatullah, wauh urang ka Allah, neuleuh awewe. Awewe makhluk Allah bau, nu di imah ge bau. Geus maksudnya yang nama dia gitu. Nah, iyalah diatur heula ku hiji ayat. Ayat teh aya di jero hate. Innamal hayatud dunya la'ibun walah. Sayyana kahirupan dunia mah eueuh deui wa ti heureuyan jeung lalagaan. Urang hirup di alam dunia ngan sakadar 20, 40, 50 paling ge 100 tahun. Sok kejar ku urang dunia, kejar ku urang jabatan jeung pangkat. Jadilah urang raja, jadilah urang presiden. Ujung-ujungna paeh hirup di alam dunia paling ge 100 tahun, tapi di akhirat mah abadal abidin wa amadal aminin. Bawa bekal di alam dunia, ketika maneh jadi raja kararaka apakah sorga. Rugi amat ketika orang di alam dunia heureuyan jeung dunia anu kan sakadar sakicep doang, di akhirat dikerebekeun, disate di neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Urang usaha kabeli mobil, kabeli imah, boga mobil, boga imah, paeh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mobil teu milu ka kuburan, imah teu milu ka kuburan. Tapi perjalanan menang mobil jeung menang imah bakal dihisab di jero kubur. Bayangkeun ku urang, iyalah Al-Qur'an. Innamal hayatud dunya la'ibu walah. Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan makhluk, hati-hati dengan nafsu, jeung hati-hati dengan setan. Ketika orang nyaritakeun ke arah eta, ruh urang ngamuk, masyaallah, sebab ruh urang suci. Mun dicaritakeun satu persatu bakal panjang. Ieu mah ala kadar urang nyaritakeun tokoh-tokoh thariqah nu kurang kuari keur dihawalan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Perjalanan hirupna anu geus maklum ka insyaallah ku dzurriatna bakal dicaritakeun. Ngan kula mah ala kadar nyarita sakieu we, manehanana diciptakeun betapa kuatna jeung betapa istimewana. Sebab awalannya na teu dahar teu nginum 40 poe kuat. 40 poe 40 peuting teu dahar teu nginum teu dibere kuat, masyaallah. Coba Haji Pendi. Sapoe 2 poe ka 3 poena itu kuburanana tuh. Selesai. Beres. Mah kuat. Tapi Allah menciptakan hamba Allah anu kitu kuat luar biasa. Setelah kuat 25 tahun nyana di hutan, ketemulah nyana jeung berbagai wali-wali Allah. Gancang caritana bae, jadilah wali Allah. Masya Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali Allah, Kangjeng Nabi nyaritakeun, wahai sahabat, wahai sahabat, aya manusia nu terkenal di alam dunia. Mungkin artis, mungkin seorang hartawan, mungkin seorang pejabat, nyana terkenal di dunia, tapi di langit sama sekali tidak dikenal oleh malaikat. Tapi ayah hamba Allah lu di dunia tidak dikenal sama sekali.
boro-boro sasaha tatanggana ge teu nyahoeun, boro-boro tatangga saimahna ge teu nyahoeun karena keistimewaan dirina, tetapi horenganan di langit masyhur luar biasa, seluruh langit, langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kaget, katujuh, tenar ngaran fulan adalah hamba Allah waliun min auliyaillah. Pilih ketenaran dunia apa pilih ketenaran akhirat, terserah ente. Nah, setelah jadi wali timbul karomah. Iyalah anu urang mau sok resep jasa nyaritakeun karomah. Masya Allah karim. Lamun manusia geus tenar di langit disebut hamba langit. Kajen ditutupan kuku bahagia tetap baik, karomah bakal muncul baik. Nya nama embung Allah mere baik. Ya Allah ya Rabbi. Salah satu karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir anu indah jasa anu indah. Ketika aya hiji wali Allah ngalakukeun kasalahan. Setelah ngalakukeun kasalahan dicoret dina martabat kawalianana. Geus lain jadi wali. Seluruh wali saat eta aya 360 wali ngadoa ka Gusti Allah supaya dihampura kasalahanana, tetep teh dihampura. Tetap tadi hampura. 360 wali bebeja ka Tuhan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir langsung ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi. Aya wali Gusti anu dicoret dina kewalianan nu nangkat wali Gusti, nu nurunkeun wali teh Gusti. Lah kasalahan setik bagus teh geus bae hampura, jadikeun wali deui. Cik Gusti Allah teu bisa Abdul Qadir sebab aing memeh nyieun sasaha geus ditulis di Lauhil Mahfuzna nyana bakal kaluar ti kawalianan. Aya nu ngasupkeun kawalianana memeh sasaha-saha. Aing cek Allah, aing nu ngahapus. Aing keneh, atuh mantak naon hapus deui. Widih, cek Gusti Allah ieu keras amat sih. Teu bisa, ieu hak peto aing cek Gusti Allah. Henteu Abdul Qadir, teu bisa. Pokona deuk diasupkeun ka wali deui. Ye, itulah kitu jangan aing ngangkat wali naik kajen teh ku Gusti teh diangkat ge. Ku kaula deuk dihampura bae geus diasupkeun ka buku kaula. Teh. Ambo si Abdul Qadir. Cek jalan waniana mah heula ku aku bae. Aduh. Geus atuh kuari baki bae kumaha maneh bae geus asup-asupkeun leus ku maneh. Nu ku maneh deuk diasupkeun wali. Coret eta catet anu moal kumaha maneh bae aing nuturkeun maneh bae geus. Da kitu jadi pangeran mah. Ya Allah ya Rabbi. Saha nu nyaho Kapolres diangkat jadi wali. Wali kota. Iyalah keistimewaan karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir. Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir datang ke maghrib mal salat ge geunaheun. Resep jasa tiis perasaan. Tiis. Nu tadi dicaritakeun ku Kitur Mudi. Catatan. Begitu dibere buku eta makan dina Tafriqul Khatir. Lamun dina Bahjatul Asrar mah lain kitu dongengna. Begitu mudah hajat ke Gusti Allah dibere buku. Tah Abdul Qadir dibere buku ku aing. Jang nyatatan murid maneh. Wow, datang ke Masyrik buku lagi. Panjang. Ku Tuhan Syekh Abdul Qadir dicatatan murid-murid anu beat, anu sok zikir, anu sok halqah terus dicatat. Anu sok mamaca dicatat. Anu sok nyebut-nyebut ada Abdul Qadir baca kowe. Deh dicatat kabeh. Anu ngaliwat doang yang ngaliwat ngadenge Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani catat baik Tuhan Syekh Abdul Qadir. Cak Gusti Allah, hai, atuh ulama yang catat baik. Atuh kabeh kos kitu mah neraka kosong. Teu bisa. Catat baik lain. Catat baik Tuhan Syekh Abdul Qadir. Malaikat demo malaikat. Percis kos 22012 kali. Ke Jakarta. Hei, ulah kitu Abdul Qadir. Hargai Allah nu bogana. Jadi lamun anu jelema taat dicatat bagus, tapi nu jelema maksiat mah dicatat atuh kira-kira. Atuh kayak malaikat Malik sepi di neraka. Paling Ahok baru hari Tanu. Atuh lamun teu boga hidayah, lamun boga hidayah lain deui masalahna. Ye, ulah kitu. Teh cak Abdul Qadir ge. Sia ulah ilu campur urusan sia malaikat. Urusan Allah teh mah pangeran. Urusan aing diangkat jadi wali. Atau aing mungpeng jadi wali ku aing dicatatan kabeh cicing sia malaikat. Ambo cak malaikat cicing aing urusan jeung Allah. Allah bebeja deui laporan Abdul Qadir ulah kabeh teuing atuh aing nu teu salat mah ulah dicatat cicing Gusti. Ya Allah. Cak Gusti Allah aing
Apaan eta mah bodoh cak Gusti Allah. Atuh Gusti nyieun bodona, pan Gusti nyieun pinter ka kaula, cukup nyieun pinter kula ka Allah ka Gusti. Atuh kula bakal nyapaatan murid-murid kaula, atuh kitu bae sih amat sih. Ya Allah, geus sumpah sia bae atuh Abdul Qadir. Catetan punyana. Wah, murid-murid nu beat catet, anu takwa catet, anu korupsi ge dicatet. We kabeh catet. Kapolres aya dirinya. Dandim aya dirinya, ngan ditungtung. Aya kabeh. Catetan murid aya. Begitu Gus araya kabeh dilaporkeun deui, Gusti, ieu can anggeus catetan. Pan ku murid-murid kula engke tahun berikutnya bakal dicatetan deui di buku ieu. Je, kita mah kabeh ngaranna makanan kabeh mah. Engke tahun 2015 aya deui ahli thariqah catetan deui. Tahun 2017 tahun terus dicatetan bae. Engke sabodo sia atuh Abdul Qadir kos kitu mah. Dicatetan bae terus. Saha nu nyatetna kula? Cik Abdul Qadir. Sebab kula mah teu paeh. Saha jelema anu macakeun ngaran kula iraha bae ketika dibacakeun kula hadir. Teu kumaha tuh? Asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir. Sedangkan di mana kula hadir kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah karim. Nu matak eueuh hiji hadiah puji kosong tina hadiah ka Tuan Abdul Qadir. Di mana bae? Syria, Yaman, Arab, Indonesia. Kabeh dibuat asal tas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kudu make Al-Jailani mun Syekh Abdul Qadir dong. Abdul Qadir mana? Pondok. Acak-acakan ieu mah ieu. Kudu make Al-Jailani. Tah. Hiji deui Gusti Allah janji kula ka Gusti. Aya naon deui atuh maneh? Dicatet jang geus. Anu brengsek ku maneh pan dicatet bae. Eta Gusti. Hiji deui kula mah. Naon? Kula moal waka asup ka sorga dek cicing dihareupeun lawang jahanam. Ajur naon? Dek neuleuan catetan murid kula beusi aya nu di ka neraka malaikat Malik diancam ku sia. Masya Allah. Aduh Abdul Qadir agas kumaha maneh bae atuh lah. Dibere kewenangan neraka kumaha maneh Abdul Qadir. Nah kitu jadi pangeran mah. Iyalah rahmatan lil alamin. Urang lamun ngadenge kitu eueuh pinarakaeun kabeh ge. Nu mantak pejabat nu korupsi makin korupsi. Asal Abdul Qadiran bae. Teu ditarima ku Abdul Qadir ge. Nah, iyalah indah jasa urang nyadaiteun karomah. Terakhir padahal loba keneh ngan aya guru urang zuriatna. Wah, mun nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Qadir masyaallah. Ulah Tuan Syekh Abdul Qadir wali-wali nu aya diulang Syekh Mansuruddin encan kula dicaritakeun. Kula boga manakibna geus puguh Syekh Nawawi, geus puguh Syekh Maulana Hasanuddin, geus puguh wali-wali sanga. Ya Allah, ieu mah Tuan Syekh Abdul Qadir terakhir. Gusti eueuh deui pangkat anu dibikeun ka abdi teh kutubul aulia seluruh wali aya di handapeun dampal suku abdi. Saha anu leuwih luhur? Eueuh. Kitu keneh Abu Yazid Al-Bistami ketika nyana merasakeun eueuh deui pangkat anu disandang ku nyana. Pangluhurna sebab bisa apak-apakan ka alam malakut, hayang nyaba ka alam malaikat bisa, hayang nyaba ka langit kadua katilu bisa. Ya Allah ya Rabbi wali Allah. Eueuh deui nu pangluhurna. Tetapi aya ketukan hati, hei Abdul Qadir, hei Abu Yazid, ingat. Coba singkapkeun deui tabir di jero hate. Singkapkeun. Trek. Masya Allah. Ari itu saha cahayana. Nembus 7 lapis langit surga neraka. Nembus 7 lapis bumi kahandap. Gusti aya eta saha? Sujud maneh cak Allah. Heh Abdul Qadir. Sujud maneh kadinya. Heh Abu Yazid Al-Bistami. Ngaharep bari tewasa Masya Allah. Ternyata di hareupeun cahaya ieu mah awak aing teh horeng kotor keneh. Ternyata kapangkatan teh horeng jadi hijab. Ternyata derajat teh horenganan jadi hijab. Ya Allah ya Rabbi. Cahaya tersebut ngangkatkeun suku. Ternyata aya kokotor lebu anu ragrag tina dampal suku. Diusap ku Tuan Syekh Abdul Qadir, diusap ku Imam Abu Yazid Al-Bistami dina saahna. Dikabeungeutnakeun. Ya Allah ya Rabbi.
Ternyata horenganan cahaya eta adalah cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nihayatul aulia, bidayatul anbiya. Puncak derajat kewalian Nabi mah kakarak oleng-oleng. Oleng-oleng Nabi, ya urang geus jadi luhur jasa. Urang manusia luhur jadi pangkat wali dibandingkan jeung Nabi mah kakarak oleng-oleng luhur jasa hese jasa sama derajat kuat Nabi teu bisa dikasam sama kakarak Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke Madinah bari maca babacana moal dibaca ku kula babacana lantaran panjang didinya langsung sujud tawasul ya Allah moal balik kula malamun can kapanggih muka kuburan blah keluar Kangjeng Rasul bari sasalaman meluk hadza waladi ya Abdul Qadir turun deui ka jero horenganan seluhur-luhurna pangkat kewalian dibandingkan jeung Nabi nanaonan nihayatul aulia bidayatul anbiya puncak kewalian kakarak kamimitian pangkat kanabian pohara jasa Nabi Sayyidina Umar istimewa jasa ketika di Mesir bengawan Nil caian kering kerontang orang Mesir kabeh lapor ka raja teu bisa kukumaha gubernur maksudnya teu bisa kukumaha aya ge di Madinah Umar bin Khattab coba laporan ka ditu laporan ke Sidina Umar Mesir pailit boro-boro nanaon tatangkalan geus teu jaradi bangawan Nil caya masyaallah cek Sidina Umar gancang cerita bener we nyeun suratnya na suratna kukula dibacakeun lamun namun ditulis panjang ngan moal sebab surat ieu lamun dibacakeun bisa jadi pelet moal ieu bahaya Haji Mamin geus nempo bae wah surat naon nih aya I love you-an masalahnya kepada yang terhormat bengawan Nil yang ada di Mesir saya adalah Umar bin Khattab kekasih Rasulullah kekasih Allah menghargai aku dan Rasul Allah menghargai aku. Kalau engkau wahai bengawan Nil tetap kering, awas. Aku laporkan kepada Muhammad dan aku laporkan kepada Allah. Hati-hati bengawan Nil. Mohon hari ini juga ketika surat ini sampai kepadamu segera engkau harus ada air. Wassalam Umar bin Khattab. Ampun. Nyuratan geus lain ka jahe deui. Nyuratan geus lain ka awewe deui, nyuratan geus lain ka atasan deui, nyuratan geus lain pada makhluk manusia tapi ka bangawan Nil suratan segera bikeun ku ari ka ditu cara mikeunna kumaha angsongkeun ka dinya hese-hese amat cuma tinggal mikeun bae komo nyieun muhun atuh guguran bae ka Mesir langsung kuru utusanana ka jaga coba Umar hebat henteu jakna ieu aing mah kakarak ngadenge manyakali di suratan lamun iya bener-bener Umar haju terjadi ayat caian aing endek sujud di hadapan Umar aing jadi muridnya anak kajen gue komage mual keluar tinyana aing mah dek lutur ke jana baik awas ya surat tah Nil ya surat di Umar tah ha eta kakarek menit langsung terus 2 menit 3 menit cai ngagedean jijah heuyeu Masya Allah cai ngagedean pohoan horeng geus aya di cangkengnyana je atuh aing karedem ya mah gegeraan bae ka ditu kumaha cek Sayyidina Umar Tuhan kula mah geus moal nyaritakeun Tuhan leuwih nyaho kumaha Tuhan leuwih nyaho aya sia naon tuh ka dieu kula hayang jadi murid kula hayang jadi murid hayang cara Tuhan lamun sia hayang cara aing moal bisa eta mah pamere Allah mun kieu mah sia hayang jadi murid hayang ka Allah adapun dibere jeung henteu teh mah urusan Allah geus mah serahkeun ka aing sama salah bae sok hayang hebat cara aing bloon sia mah tuh sahabat ke di bloon atuh kumaha Haji Mamin bloon sia mah kumaha Habib Rozak mah ablaul bloon ya ieu mah di dieu bloon kabeh maksudna ibadah teh hayang hebat lain hayang wusul ilallah nu ngawusulkeunna Allah. Wah, cerita ke rumah Tuan Syekh, cerita Abu Yazid Al-Bistami, cerita Syekh Siri Sikti, cerita Syekh Marufil Qurhi, cerita waliul auli, wali Allah nu aya di urang.
tertarik sebab ruh urang keur damai keur tentrem. Nu jelas mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicatat sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, sehingga di akhirat diaku ku Kangjeng Nabi dihijikeun jeung murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terakhir kedatangan Syekh Afifuddin ka dieu mere kenang-kenangan wallahu alam nyana mimpi atau kerteg hate kiswah makom makbarah Tuan Syekh Abdul Qadir kunyana dicokot geus lila ieu mah puluhan tahun tiba-tiba dibikeun ka kula teu meunang aya nu nyekel sebab di dinya teu baroga wudu teu meunang ieu mah sakadar nempo bae ku nempona ge sarua jeung nempo Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sok beberkeun deui. Ialah kiswah kenang-kenangan bagian atas makbarah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba-tiba wallahu alam. Nah, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Cukup ningali bae kiswah. Lamun nyaritakeun tentang kiswah ieu teh hartina kolambu makam. Lamun geus dibere ieu lain cerita. Urang boga secuil we secuil, kemudian ditenden ieu keur carita karomah. Ditenden di pausahaan, masyaallah tuh kos kitu deui bae pan caritana. Ditenden di pondok pesantren bakalna aya kelainan. Ditenden di tempat-tempat anu sangar bakal aya kelainan. Wallahu a'lam. Teu kudu dicaritakeun ku Syekh Afifuddin, ieu mah sekedar kenang-kenang. Mungkin Indonesia keur kritis, kembang kempis. Mudah-mudahan dengan ayana ieu urang bersatu kabehan, ulah aya huru-hara, damai, tentrem, sehingga naon diharapkeun ku urang negara Indonesia negara anu damai, negara anu indah, negara anu benar-benar demokrasi. Hiji demokrasi terpimpin anu mayoritas Islam, hargailah Islam. Dengan ayana ieu mudah-mudahan terkabul doa urang. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Mudah-mudahan Islam tetap jaya. Mudah-mudahan bangsa Indonesia tetap jaya. Mudah-mudahan negara Indonesia tetap jaya, dihargai di mata dunia. Sakitulah ala kadar anu dicaritakeun ku simkuring. Insyaallah ke urang nyaritakeun tentang karomah Tuan Syekh Abdul Qadir di kesempatan lain, oge karomah wali-wali Allah nu lain di kesempatan lain. Ke urang kupingkeun salah satu zuriat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Syekh Afifuddin anu mudah-mudahan kehadiran anjeunna mawa rahmat ka urang kabehan. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.